Tangan. Kenahan sih biar. Serem dukun ya. Itu ngaran lagi dukun mah betul-betul serem. Naon sia budak bencong we. Kebeneran. Ayam biar di. Serius. Aya perlu naon ieu ka dieu. Lain kieu, Mbah. Ulah bohong. Aing nyaho sia ka dieu gara-gara bikang. Naho aing kitu keneh geus nyaho sia gara-gara bikang ieu masalahna. Lain ieu dukun nyahoan amatnya. Aing can cerita ya, guys. Nyahoan coba. Apaan sekalinya ieu mah dukun paten. Mun bae aing bujing si Cula geus kontak kan. Hayang dikumahakeun bikangna ieu, ha? Kieu, Mbah, eta mah bikang eta supaya dakeun ka kami kitu. Nyeri hate ieu, Mbah. Oke, gampang eta mah. Mun ieu ku aing di deuleuh heula dina beungeut cia aya naeunan ieu. Bagor coba, Mbah. Oke, kurang dicek kodam ieu nya. Kawa ka dieu sia ngisir ka dieu. Pantes ya telaku ieu. Horenganan kodam sia hulu tongkol. Geus gampang eta mah. Kurang ku abah dijampe yeuh. Oh, Mbah, urusan bae nyawa kan, Mbah. Oke, tungguannya abah nyokot peralatan heula. Oh, Mbah. Lewat bel, Mbah. Sabarnya, abah nyampe heula. Oh, Mbah. Tek. Preketek. Ngani malah nyebrang kami deh. Eta lain sasimbreuh-simbreuhna ku aing. Eta ku aing aya nu diasupan kana awak sia sina dipikar resep ku bika. Mbah, nuhun ya, Mbah. Lain tapi kumaha carana, Mbah? Gampang eta mah. Ieu cai bawa ku aceng. Ulah poho simbreuhkeun ka bikang ieu meuteun ditoel bae bikangna nya. Insyaallah eta manjung. Ah, Mbah. Nuhun ya, Mbah. Mun sama-sama. Nah gitu, Mbah. Balik bae, Mbah. Pamit ya, Mbah. Sana. Ulah. Ieu mah ikhlas lillahi taala. Ikhlas lillahi taala urang. Nuhun ya, Mbah. Ya. Ngade di jalanan nya. Oh. Sia bikso sia. Balon-balon teuing aruh. Kumaha tadi dibawa ka dukun daerah sana? Aya kerasana mah. Kumaha rasana? Kerasa bau gitu he. Atuh bau naon sia mah teu jelas bau naon. Lain teh aing di Banjur teh aya bau-bauna mah teh. Oh eta geus eta pasti nama. Eta jampena kitu. Ge mah sia ka ditu dijajal ka bikangna ho. Oh nya, nun yang sejanter ka dieu. Pamit heula balik. Itu dibere jatah aing jauh-jauh nganter ka ditu dibere jatah acan. Weh ngirok dia aja mana? Atuh Naon? jeung aing moal gitu jatah. Oh, poho urang siapkeun ieu ya. Sia pura-pura foto sengaja. Tolong poho urang. Oh iya. Nuhun ya. Tah gitu batur mah kudu aya bas budina. Kalau urang pamit heula. Oh nuhun oh. Heeh. Eta lain di kamar teh ya. Tangkeun gue ya. Panggil mah anu kamari teh rek naon ka dieu. Nonton ameng Mbah ka dieu. Ngan ulah gitu. Ulah lah kudu aya aa ka dieu sari-sari bau sigung. Bau sigungnya ho sigung. Wak sigung nu bau hejo teh ya. Kita ulah deket-deket ada geser gak hapeuk. Lah kitu teh neng. Oh, Akbar. Ih aing kalebatan bau badoknya deketan bae ah. Ieu bikang nyebelagu sompong. Aing inget. Aing kudu menas hidup mun beri jampean. Jajal gue ah.
Prekotek, preketek, 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 preketek. Nang maksudna kita dia lalaki doang bulung ke sopan merian cai sina tuman sadar aing mesti tolak sadarnya. Hidup menjakna hidup biak loba karena bikang tuh beunang incak hidup